Bismillahirrahmanirrahim. Jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan. Mantak hati ma'asoma istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan. Kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah. Lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji. Sedegeun tingkat talala aya 3, hiji tawakal jang urang naik saetik solihin wali taslim, naik deui ka luhur tafwid, eta urang bisa ngomongna doang jadi hese biasa praktek. Ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang ki hirup bangunna eueuh masalah boga rahasia naon ceknya na boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajib teuing kumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajian di kota, di kampung, di gunung, tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rizki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur, atuh kumaha tenang ceugana. Eta urang ngomong mangeuneuh kan nya. Heuh bangunna ngeunaheun biasa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya. Asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu. Tah eta tah urang. Nah eta nu mantap ge. Tapi halan kok kotok asane. Tah mantap kula tenang cek jada. Moal. Wajen kumaha ge nukula tetep nukula bae. Nu lain tetep bae nukai. Tah eta tah urang geus nyaho. Kos kitu teh geus nyaho tah. Jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasrah diri ka Allah, urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah, urang tinggal sadarna jeung praktekna tanu hese. Tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup. Merdeka tah urang hirup tenang. Modalan kurang puluhan juta ratusan juta rai urang eueuh babagianana lain nambahan dan hutang. Jadi modalan kurang air bagian urang mah araraya bae. Contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah. Ya Allah tayadalah Hatim Asom hebat. Ditanya deui nomor kadua tina 4 naon? Nomor kadua tina 4 sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal wajib ku kumaha ge sebab ieu bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah sholat duha,
homo atau salat anu 5 waktu mah kemudian puasa kewajiban haji pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur kurang mah kurang di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula 2 aya bae tanu ngajak bisnis tuh mah diseri bae eleh taku bisnis tah ji ieu urang berangkat ye non lantaran aduh ieu mah gede ieu keuntunganana ieu coba deuk salat duha teh jadi teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha teu tah eta urang teu bisa teh istiqomah madak cek hati masuk iya tuh kula mah waya beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu seje cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah ka istiqomahan kula cek nyana sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mas berapa ieu mah jang kelas orang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah eueuh tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah aya memeh Isa taraweh namanya Isa itu batur taraweh orang ngarokok goblok gitu coba tak iya beramal teh berlalawara aja dipegawai ku dipegawai cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tak iya nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datang nate yang ada itu pernah ya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan meunang bos kitu mata atuh teu Lurah Miskar na keur di showroom paek orang ada yang nu maot di masjid keur sujud senang orang nu maot keur tahlil senang orang maot keur maca Quran Masya Allah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf Masya Allah dan ini mah keur di hotel Masya Allah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna belas deuri lantaran liu maut ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek ati masuk nu mata kula mah selalu inget ka maut sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan kalimat paeh kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah Masya Allah tayeu nu mantak urang haju daek ka tadi kamana ka pantai cerita gitu kan nah eta kan poho ka paeh haju segala kemana di lebaran coba bejakan kemana tuh solear tuh nakurkeun banget sama jeung Zainuddin dah itu pengen di kaditu itu kan ngaranna poho ka paeh eta geus kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear Masya Allah lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
manusia sing sarieun maneh ka Allah ditita urang sieun ka Allah ditita sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar sebab lamun teu belajar moal bisa belajar tentu belajar teh kudu aya guru abeh bisa sanggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun warian teh bulan kamari mah aya atas sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran oh Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng ka kula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Qur'an hebat barang lebaran pannyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna ngojek teh naon ngaranna grab manggi sewana Cina marake sakieu ji cek deh iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kos ilah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun punyana dua dirempet dua dirempet aju nyedak cek nyana teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tunggu enak cek aju nempel gojek tolol cek nyana teh nidahin jasa di ping-pingna putih nah kadieu teh beres dianterkeun kunyana ka perumahan barang di perumahan aya dia telepon sabang sakene kos kitu deh jadi itu bulak-balik teh boga sewa na kabeneran kos kitu meureun da mah gogodan ti Gusti atuh meureun gogodan ka ti Gusti ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang make sempak doang jak nya ieu sararial jasa jak nya sewa aing kudu kos kieu eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jeung ieu sewana nu kos karari teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjet teh sieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cek ini nangtangan kieu cek tah ieu lah ngerenyet sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ya urang dulu awewe atau kira-kira gelis aja telok kicep-kicep terus baik berarti kan sieun malah hook nah ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sakeude kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirokeun syai'un azim sainya-nyana gunjlan genjongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan pohok anak di mana indung pohok anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta Masya Allah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brek-brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan Masya Allah bahkan leuleuh jelema teh sukar wa mahum bisukar marabok singgolea padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang
dihareupeun urang teh kiamat kubro ke kiamat sugro pae mun tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeuleun ieu teh pan dirobah lah kajian teuing molotot ge di kieu-kieu tak ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalnya urang misar maut ya misal molotot nyana tah neuleun nu kamari ngabonceng si mbak teh araya tadi dinya kadeuleu oh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleu tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleu nu kamari teh nipu teh kadeuleu nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleu tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim inna zalzatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinallahu amdan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakin azaballahi syadid siksa Allah war sakira-kira urang dideulekeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan sa Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deureuh nu ngora keneh mah ieu nu geus karorot ge biasa bae nu geus karorot malah main HP boga HP na ge 3 pan moga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an ini kumaha coba ieu lalakon ieu kan ini kumaha coba lalakon masyaallah karim nah ieu deuk irahasieuna urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa baik ya Allah ya Rabbi nailah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduh cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduh sare sapoe-saputing teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas ka eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-saputing teu hees cenah teu hees sieun teh jana teu sare cenah lantaran boga kasih dahar teu geuna nginum teu geuna lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari kabari kula ngaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikieuan aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba ieu bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu teu bisa kieu kesang urang teh ya haju we ka dieu henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bencam bab nanaon beuh masyaallah asal orang Pasir Gadung moal meureun aya datang ka irungnya mudah-mudahan ya paling datang ka dieu doang ya datang ka liput luar besar mah 1 meter tuh luhurna ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar
geus model kos kitu bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah lain lalagaan ya nailah hati masoma hebat jasa nya nama lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teu tenang. Nomor kedua amal itu bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae jamal kebel di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh urang nyari almarhumah di dieu ketupan biasa dongengna isa biasa kene terus ngobrol kene dihudangkeun sahur berlalagaan kene maksudnya pajar hirup kene tapi ternyata kan teh aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat bugar eueuh kumaha entas keliling datang ka imah maot coba eta aju di Belaraja kabari carita tamu sarua bae pantes buka aju salat maghrib sumarga imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh paling geus ayo coba eta loba ya dongeng seputar gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor ya aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kuno hayang ireun sagalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cek kada teh. Nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mantap carita Al-Qur'an nikmat ku urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep cinta teh resep dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir yatim naon sih nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah berbakti ka Gusti Allah datang ke boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang. Kitu cenah kieu ulah usaha saha mun eta ulah usaha usaha ke sia ajuna ngawarung eureun tani eureun kararieu belajar pamajikan kapan teu ngawarung lah teu deui urang aya urang ieu aya mun teu bae asana moal kebal pamajikan balik
atuh usaha bantak ieu kelas urang, tawakal kelas urang, usaha dan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ja usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah jeung kebutuhan urang, jeung kebutuhan pabajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieu tawakal. Ieu nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti teh ku sahabat teh. Hiji mangsa sahabat dagang make onta. Sageus dagang kana onta ka pasar, tutup paten deui ka onta, balik ke Madinah ke masjid. Aju ontana tenden di hadapan masjid, nyana ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang naga nu Allah, ku ari dek ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar, talian biasa, cukup berarti syariat. Nyana ka masjid salat, wiridan, beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti, atuh onta nu Gusti, barang naga nu Gusti, anu maling naga nu Gusti, saboro Gusti. Eta hebat teh jelema teh. Eta hebat teh kos kitu karena papasrah, saboro Gusti geus pokona we, jangan ngalamun bae kieu. Leh cek eta tuh segala nu Gusti, saboro Gusti bae cek eta. Leh. Yes, ye bayinya nangis. Saya setengah jam mah berenang. Terus bayi nggak balik, aing naik naon segitu. Duit dibawa, barang dibawa, kabeh dionta lah. Tawakal tu Allah, nges beres. Menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dieu. Menang sajam aya nu nganterkeun, onta berikut barang-barang kaget nya kakaragenya nek balik. Tanya kunyana, ayo onta kas di mana? Kula pamalingan ceknya nate. Ayo, kula dibawa. Bagis dibawa, geus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wau ka kula. Kula teu wau ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan ceknya, begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit. Akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tai leungeun kula. Akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik bawa. Henteu kula mah neuk nyarita bae ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema. Ulah nyaho. Ceknya ulah nyaho balikeun geus. Aing teu meunang nyaho cek jang. Ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah, jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah, ingat urang mah bisa ngan ngomong doang tawakal benek ari dek munggah haji be kakarek ngalengkah suku hareup. Atuhud bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sumut doa hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah. Hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur. Inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun. Aya jelema keur ngadahar jagong teh. Begitu ngadahar jagong kakarege datang ka dieu. Nah, aya kotok jalak. Sia cek jelema teh. Waktu atau diudang otok jalak teh cepat. Geus teu beunang balik deui ka imah. Nah cak cenah horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah dipacokotok. Bacokot keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya. Aya jelema tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enaon? Kula boga tanggal jagong di kulup ya jamaah haji. Tadi kau yang di dahar setiap tadi pacokotok ke itu. Iya kau datang sapiring ya. Dah
ieu tawakal lamun urang napak urang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sungut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula asok aya merenung zetik aya urang Lampung datang ka imah Masya Allah temawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ke jasa sebelah tilu niku salah kula maka dieu teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis saya inget ka kiai cek enak teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula dibalik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi teh ngana balik itu dari ongkos bung jangan kula mah inget bae ka kiai beres kan dihitung dah aku lah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu dibeuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deket jasa aja ye jadi keur buka kadu Masya Allah ka hobi kula ye cekula teh ieu anak pemajikannya sebenarnya henteu tapi jangan milu nih berusaha mobil atau tepan ti Lampung ka dieu maksudna mah jangkula jeung keluarga nah datang sa mobil pulangan ka bagian 2 nyamplung nyana bae nu loba mah bener aja ku ngeuna amat ngeuna tolol sia tapi kulantaran rizkina beureunanan Masya Allah atuh masalah rezekinya anak nah kos gitulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang jangkula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring sanyamplung Allah ngatur seperti eta untuk ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah coba meureun ulah boga pikiran kos kitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wa bi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutqika wa ana aqrabu min hablil warid kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung narumpak kana sagala rupa larangan kaula nu haram nu syubhat din sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula innallaha ma'al mu'minin saenyana Gusti Allah mah babarengan jeung jelema nu marumin urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah sadar atawa teu sadar justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah eta nu hese ge urang ngaji mimiti ngaji fikih kemudian haju ka beladieuna urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah ai ngomong mah bisa tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang kehadiran Allah teh terasa di diri urang ieu nu hese ketika kurang diaji ilmu-ilmu tasawuf Ipayatul Azkiyana Bidayatul Hidayah Minhajul Abidi Ihya Hikam diaji tinggal diaji disurah tinggal disurah lamun teu dilaksanakeun tetep bae moal aya ngerenyed saya tiga-tiga
ieu bahasa wa innallaha ma'al mu'minin saknyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye, tetapi karasana encan aya. Urang teh teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar. Berarti kan orang percaya ke Allah bahwa Allah nggak barengan orang, padahal Allah masugi. Allah orang percaya ke Gusti Allah, Allah maha sugi, teu kudu dagang. Eta cenah dahar kumaha? Tah ieu. Eta lah pinarakaeun teh eta. Komo lamun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe, mun teu digawe mah teu dahar, geus kudu baca 2 kali syahadat. Terus ya dek dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakola sia ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus hararesek kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kalimat syahadat sia ada ji sia ada urang lalagaan ieu taha make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah ma'iyah Gusti Allah babarengan Gusti Allah jeung urang kanyahoan teu kieu cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan ubasi nganyaho keudana babari lamun keur leumpang aya awewe nyana berpaling eta berarti asa dibarengan ku Allah izin ka Allah pan urang mah lain lain orang susuna beda jeung di imah aju bae kulitna keur rada lain deui ceuk eta we herang barang ditanya jak orang Brebes tapi pun putih biasanya orang Brebes mah tukang endog harideung ieu aja putih terus bae ngahayal poho leng eta berarti teu bareng jeung Allah barengnya jeung nafsu komo lamun manggih nu ngongkok ada setik deh tolol deh coba malah ngadoa ka Gusti coba setik angkat padloon eta kos gitu nah eta lah jauh jeung Allah hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling ketika nyana keur kidib nyana eureun ketika aya batur gibah keur ngomong ke batur nyana selalu eureun eta izin ka Gusti Allah selalu bareng jeung Gusti Allah larangan Gusti Allah selalu diperhatikeun di jauhan ta eta ngarasa bareng jeung Allah tinggal kitu bae eta mah geus lamun masih kene jelalatan keranjang matana jauh komo masih kene weaan tamak rombongan jurig sama kos gitu haji tinggal haji jurig sama kos gitu jurig sama kos gitu arese bayang bareng di Allah teh Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin saknya make inna huruf taukid cek ngaji amil komo di alfiah berarti ulah cangcaya deui ulah mang deui yakinkeun sayakin nyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin tapi teu karasa teu asa dibarengan ku Gusti Allah nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang encan pernah ngawauhan Gusti Allah atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta lamun teu cinta atuh bakal moal mantep timbulna cinta itu adalah dari mata turun ke hati di mata turun ke hati kayaokeun laku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah nu mustahil di Gusti Allah nu jaiz di Gusti Allah waukeun melalui sifat-sifat tersebut kabladieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna
setelah kurang dikanyalkeun beki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khalik anu nyieunna Allah wauh tak ka urang khalik horeng aya khol urang makhluk horeng aya khalik urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tah ka Allah anu maha kawasa nyaho ka diri urang horeng diri urang mah sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah man arafa nafsah arafa rabbah kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho ke ka Gusti Allah tuluy kurang teh diteruskan melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus kurang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Penting batur kerek urang mentang mata bonta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah. Cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rubuh kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus kana maha kawasaan Gusti Allah tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana di awak kurang aya latifatul qalbi latifatur latifatus latifatul khafi latifatul akhfa latifatun nafs latifatul qalb tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak kuari mah ngurusan teh ngurusan batin ngurusan roh terus kurang ditafakuran dizikiran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui wal ti ka Gusti Allah la ilaha illallah anu dimaksud wal ti Gusti Allah engke Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh syaitan hiji be di jero qalbu teh Allah aya muatan naon lamun urang geus aya Allah anu hungkul di jero hate teh eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng geus urang make usolli make sejak kaula adung kumaha ge kitu bae salat teh capek usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat eleh alam pelung mah bar kos gitulah lantaran teu karasa barengna Allah kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah bobogohan teh jeung materi bobogohan teh jeung benda bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we bobogohan teh jeung khaliq mulai kuari karasa ngerenyet karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa kuari mah lain bahasa karasa
lamun geus karasa salat bage geus lain maka sejak kaula jakarasa Allahu akbar karasa bareng jeung Allah salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa geus moal aya kieu kitu Allahu akbar teh karasa geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana atuh rarasaan urang eueuh eleh kumaha geus atuh eta mah sagala ruku sagala itidal sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar nikmat sebab aya nu mawa perasaan aya urang maka kara 4 rakaat gahayu heueuy diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh mabok apa cak kadang mabok sholat tuh bapak lu tuh ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh capek tah maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat sholat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae terus daripada aing mah da salat capek eureun lah cek nya teh capek salat aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu atuh moal usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung engke ngomongna genjang naon salat teh si kos kitu sasolatan mah kos kitu tuh salat wasi mah wali sia salat henteu wa iddallaha ma'al mu'minin sanyana Allah babarengan jeung para mukminin ketika Allah babarengan jeung mukmin eueuh kasieun saha nu dihareupan eueuh kasieun japae ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil cek walimah naonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia oh kitu deui eueuh kasieun eueuh tah contohna eta Habib Rizik eueuh kasieun jajar bae aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona beres guys urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teh nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus titik sakitu aya keneh nu sejen gegara ragah can mararuncul atuh aya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk loang kunyana kaluar seuneu aya korek apian emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun Banten geus turun maaf acak-acakan ieu negara Masya Allah bahkan gedena Banten teh dicekel ku para wali Allah tenar dengan Kesultanan Banten cuman inggisna kieu nu kukula geus dicaritakeun aya angin aya cai di Banten teh aya pasir batu berarti ieulah alat-alat jang perang nu nundukeunana hanya wali-wali Allah kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari ieu nagara sa Indonesia aman khususna Pulau Jawa aman
tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari dua hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai atawa dibanjirkeun pararae mana-mana saat-saat sama sakali bae kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian di Cikoromoy mah lamun digali aya caian terus datang kabelah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian tamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari saat sama sakali bae puluhan meter ke handap eueuh cai hiji nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana maning eueuh cai sama sakali atau maning babanjiran coba pilih tuh siapa embung kan kabeh tapah henteu Pak musibah embung Pak nah tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kiai teh nu tapana puguh engge teu nyaho ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan Gunung Karang jeung Gunung Pulosari eta mah boga sejarah tah loba jelema anu hayang kaluhur hajut teu balik deui digegel maung ieu ge hiji nek dikaditukeun pakai tumbal Gunung Karang lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah karasa babarengana saeutik eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah melalui malaikat. Nah, hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Zaman Belanda apa nu dibogaan kurang naon atuh. Nu dibogaan kurang naon. Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereden gaya dereden bedil manu hiji dong der hiji asupan deui dereden zaman Belanda geus aya dereden urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya hartina bambu runcing teh teu dibagus-bagus kemudian congokna dipapas bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil ard balik teruskeun ku aing tiupkeun fa sarua jeung tadi nah neangan beung cek tes eta zaman Belanda kos kitu ente kumaha teh anehna Belanda lewat nah hanya hayang mah encek mah ada Belanda lewat sini urut sukuna cokot di urut sukuna tah cirian tet buledan tendenan ka dia tak ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh iyalah jadi pertanyaan seperti etalas tuh mantap kuari lamun hayang nyaho mun aya hayang ka awewe kemudian awewena embungeun tapak sukuna mana tapak sukuna tah ieu tapak sukuna nah mulai garit telat di bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set ini garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan nah tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim idz qala yusuf tenden kadinya set ujian Kang Pen di mana eta bisa kos kitu ilmu Allah masyaallah karim ye ulah lalawara loba jelema haju terus gendong we dirinya teu balik-balik eta ilqala main tah itu iyalah kumaha agungan Al-Qur'anul kalamullah al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz ngapeskeun jelema-jelema nu nakal Quran
mentek nyalahgunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an. Apakah eta politik, apakah eta memang hanya batu loncatan, apakah eta memang ingin keren, apakah cari nama, apakah cari dunia dan lain sebagainya. Tunggu tanggal main. Al-Qur'an lain main-main, al-mu'jiz. Ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Qur'anul Karim. Jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener. Komo nu ngarti kana Al-Qur'anul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan tekodo ku urang pasrahkeun ka Gusti. Ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horenganan teu akur jeung aturan Gusti. Abdi deuk gelut teu wani lantaran jelema gagah. Abdi mah lemah nyanggakeun ieu Quran lu Gusti disalahgunakeun ku Gusti. Abdi hayang meuleuh memeh paeh coba hayang nyaho daledeng turunkeun. Ji bagua al-mu'jiz. Serahkan ke Gusti Allah. Serahkan ke Gusti. Galakan. Ku percaya na orang ke Al-Qur'anul Karim. Moal jadi jelema. Boro-boro eta kiai anu ngadukung kalau Golkar ajur kamari ieu keur zaman Soeharto. Ajur inting-intingan. Sakali deui ajur inting-intingan. Sakali deui siatan nu neruskeun. Aing mah toser doang. Iya mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna. Iya mah contoh abe urang mantap ka Quran. Contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten, di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun karana ajur. Eta ka Golkar salah niat meureun manan kitu anu teu salah mah. Anu teu salah niat mah, anu teu salah niat mah. Maksud ji ajur takabur aya di nyana gede hulu aya di nyana teu meunang kapanggih jeung jelema anu bener haju ngomongkeun bae nyana acak-acakan pondok tinggal pondok 2 tingkat diganti ku ayam jago ayam potong ayam ternak teu karasakan ku nya ieu mah salah satu contoh lain naon supaya urang yakin ka Al-Qur'an sih ade komo nyalahgunakeun. Ih, kula mau meringkak bulu sih ade. Cenah ieu mah urusan politik, leg-leg Gus ya politik. Itu ya politik aing. Nyahona Quran salah ngagunakeun jeung salah tafsiran titik geus beres. Urusan sia politik urusan sia, aing mah aing. Engke di nerakana sia, aing mah aing sorga. Ke pancen babagi aing rek babagi bae. Ku keyakinan aing tah mah. Ya aing cenah yakin, lolos leg-leg Gus ya keyakinan. Beres. Ji ngadukung Golkar nu salah bae kan niatna kos kitu atuh kok meleg Al-Qur'an tinggal dideleukeun bulan tahun deuleu kula mah dengan keyakinan sebab Al-Qur'an teh kalamullah lain bahasa urang al-muta'abbadu bitilawati dibaca hiji huruf kudu teu nyahona naon bae dibayar 10 teu nyahona naon teh mah geus beuh lamun nyaho dibayarna 100 200 sampai 700 sampai nyaho kana rahasia Al-Qur'an cak Gusti Allah geus ulah kudu nyaho aing langsung mayarna bisa hiber sia di dunia keneh bisa hiber teu saeutik para wali Allah nu hiber ka Mekah di Mekah teu bisa balik deui ka dieu lantaran di dieu ka Mekah mah wali keneh barang datang ka Mekah dipocot ka walianana teu bisa ka dieu emang aya nu kitu iya teu meureun Yala wa innallaha ma'al mu'minin yani selalu dibantu ku Gusti Allah sakumaha para pejuang di Badar dibantu ku Gusti Allah ieu bahasa teh lain sakadar jang perang Badar doang ieu teh wa innallaha ma'al mu'minin mah selalu terus ila yaumil kiamah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang limaan Allah kagenepna, urang 100 Allah ka 100 hijina. Dina hati selalu ngabarengan urang, teu pernah teu ngabarengan jeung teu pernah teu nyahoeun. Wa innallaha ma'al mu'minin. Tah tinggal galilah ku urang supaya karasa barengna Gusti Allah jeung urang. Eta lah nu kudu diteangan teh ilmu eta. Haju di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikaserieun sahabat teh emang sahabat ala lugu gitu teh
sesuai jeung karakter masing-masing. Pikaseureun sebelum sahabat eta kan jelema karakterna masing-masing ya. Aya nu pikaseureun ngaranna Nuaim bin Abdillah eta teh pikaseureun geus di Madinah ya, geus di Madinah rindu amat sakeuna ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi. Beuh inget waktu perang Badar sakeuna nya deui perang Badar mantep ya lamun dahar jeung Kangjeng Nabi. Aya tukang dagang kade sebenarnya teh ada dahar ini sakeuna teh 1 dinar kade bungkus di kamana di daharna di Kangjeng Nabi ka ditu nya ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu bayar. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nuaim, marhaban tuan. Eta mawan naon? Kula ngahaja hayang bareng dahar jeung Gus Tuan. Geus lila sana rindu jasa teu dahar jeung tuan. Iya, alhamdulillah. Ayo dahar bareng teh. Geus beres dahar trojol pan eta nu bogana. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi saya eta nu boga dahar. Pan. Cek Kangjeng kumaha? Kula teh ya teu boga duit jeung teu boga dahar tapi hayang dahar bareng jeung tuan rindu jasa haju eta pedagangna ieu mah puari mah geus dahar jeung tuan kula bunga tinggal tuan nu mayar pada tapi kaseureun pikasebeleun cek Kangjeng Nabi teh aya Sidna Umar ye sia tuh cek Kangjeng Nabi ulah dikitu-kitu ieu karakterna nya nama hiji karakterna nomor kadua jana perang Badar milu amankeun Umar. Sidina Umar aya keneh atuh milu deui di ditu. Keur carita lalagaana teh emang kumaha kitu. Badar teh lain lalaga, lain leutik-leutik. Naon kitu ngaranna riwayat pikaseureun aya. Aya keneh, Nuaim keneh. Tiluan nyana Nuaim jeung Abdullah jeung Abu Bakar. Nah kieu ceknya nete dijual baik gitu gue ngisi luloh ya. Pikiran aku segitu ya lo mah. Jual gue ini. Kajian gue magen. Leos banyak. Ayah sahabat sugih. Aing boga abid, tapi nya nama teu daek ku abid. Jadi dijual ngan nyan mah teu daek ku abid, lamun di abid-abid teu daekeun. Tapi nu jelas nama abid. Ngan lamun di nyebut abid embung. Geus di dituna bae teh kos kitu. Nah, ku aing dek dijual. Seberit, sekian. Jadi set. Mana abidna? Yuk. Nyana jauh tuh itu. Langsung ku nu meuli teh di talian. Nah, naonna dia? Ye, geus dibeli sia. Emang naon dia? Ieu abid. Ih, kula mah lain abid. Ah nyaho adat sia mah. Tilok dek disebut abid sia mah. Nah, sok kali tali. Ih, naon teu lain naon si bali sia mah gitu. Kula mah lain abid. Ih, cak nu bogana ge emang sia mah tilok nyebut abid. Apaan kos gitu tah? Terus bae di pas kadinya jual Abu Bakar. Aya naon ieu? Ieu kula meuli ieu. Meuli di saha? Meuli di Nuaim cak nya. Cak Abu Bakar, ieu mah lain abid. Ieu mah sahabat cak Abdullah kok ieu dijual kieu. Mana Nuaim ngajak eta? Cak Abu Bakar teh. Cak nu meuli tetap ieu abid emangnya nama. Lamun dibeli ge tilok nyebut abid. Cak Abu Bakar lain, teu bisa. Tetep lain sama abid bae abid. Jol we Kangjeng Nabi kadinya. Sakinah Abu Bakar aya problem tuan ya. Kunaon ieu merdeka dijual. Kusaha? Nuaim. Cak Kangjeng Nabi bebaskeun. Cak nu beuli teh atuh eta duit teh kumaha? Kun kula mah beuli. Cak Kangjeng Nabi ieu saksina Abu Bakar Siddiq, ieu Abdullah henteu abidnya nama sahabat. Ieu teh nu sok perang Badar milu. Nah, ieu dijual sabaraha duit? Dijual nu sekean cenah. Kangjeng Nabi langsung ngabelantah dibayar deui lain mah lain abid. Beres. Cak Abu Bakar mana teh si Nuaim? Mana teh si Nuaim? Eta kan pikaseureun. Begitu datang langsung cek Kangjeng Nabi. Ulah. Sebabnya milu perang Badar.
Ieu keistimewaan perang Badar nu mantak eta ge urang disolawatkeun perang Badar lain lalawar teu meunang diganggu sahabat perang Badar mah. Sebab pernah dibantu ku malaikat. Ribuan malaikat. Salatullah salamullah ala Thaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Ya Allah, ahli Badar. Teu meunang diganggu cek Kangjeng Nabi. Guys. Cek Abu Bakar teh, "Mem. Duit mana duit?" Eta kan nu Kangjeng, "Ye, teu bisa." Ya mah aku lah cek gitu. Ya keur carita karakter sahabat. Resep eta urang lamun macaan asal bisa ngan hese. Hese teh macaan dina kitab teh kan eta ngaligut-ligutkeun hese padahal eta pigasarieun. Nah, eta kos kitu. Nah, kabelah dieuna Kangjeng Nabi asal kapanggih jeung nu seri. Asal Kangjeng Nabi keur dieu kapanggih jeung nu seri. Ka beneran Abu Bakar, Sina Umar, Sina Utsman kabeh araraya. Aju liwat nu Kangjeng Nabi seri. Cek Abu Bakar teh, "Di mana ya Rasulullah? Kunaon ieu make seri?" Inget gak jual abid. Cak Abu Bakar ge, "Heueuh cenah kula ge. Asal kapanggih we jeung nu Kangjeng Nabi teu pernah teu seri. Seri bae cenah." Eta kalakuanana kos kitu eta. Dahar bareng hayang berkah kudu Nabi nu mayar. Lain abdi dijual duitnya dibawa ku jana Kangjeng Nabi. Eta matak asal kapanggih jeung nu seri bae Kangjeng Nabi mah. Ta eta teh kahibur Kangjeng Nabi ku kidu Jadi karakterna geus kos kitu ieu lah perang Badar. Masya Allah masih loba keneh ke selanjutna nu pikaseurieun